Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui sareng abdi di Warta Kiwari. Dinten ieu Kota Bogor kedah reus. Lantaran kota nu urang boga menang kejuaraan bergengsi anu dikelompokkeun ku Dinas Pamarentah Provinsi Jawa Barat. Menang dina kategori Kota Kalawan Tata Kota Pangalusna. Warta ieu nyebarkeun ku Wali Kota Bogor sorangan Bima Arya Sugiarto. Kejuaraan ieu tiasa urang nyandak manfaat jeung bisa dirojatkeun ku salawasna ngajaga taman jeung lingkungan sabudeureun cenahna. Mugia kahareupna Kota Bogor tiasa jadi kareueus Jawa Barat sareng tiasa bersaing di tingkat nasional. Kota Bogor bakal neraskeun nadunan oge nalika wargana tiasa neruskeun jeung mertahankeun nami alus kotana. Di warta lain, Bupati Bogor, Haja Nurhayanti ngukir prestasi di tingkat nasional. Salaku pembina tina prestasi olahraga di Kementerian Pemuda serta Olahraga atawa Kemenpora. Dikintunkeun ku Menteri Pemuda serta Olahraga Imam Nahrawi di puncak Poe Olahraga Nasional K34 2017 di Stadion Dr. Muhammad Subroto, Kota Magelang dina dinten Sabtu 8 September 2017. Di wawancarana, anjeunna ngomong yen pamarentah Kabupaten Bogor prihatin pisan ngeunaan asa olahraga umum sarta olahraga asa kabutuhan khusus dina ngiuhan di Komite Nasional Paralimpik Indonesia atawa NPCI. Anjeunna medar Kabupaten Bogor di prestasi olahraga geus ngabina atlet serius tur beredar. Sakumaha dibuktikeun di 2014 pinunjul katilu di Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat. Serta atos boga 16 infrastruktur fisik kayaning 5 widang bal di Cicalengka, Citerep, Liwiliang, Rupin, serta mini stadion Persikabo, serta 11 sesana olahraga bari dina proses tumuwuhan di Jonggol, Sukaraja, Kasatria Kaulinan, serta pembangunan tahap 5 di Stadion Pakansari. Anjeunna oge ngungkapkeun pikeun artikel olahraga pamarentah Kota Bogor paduli pisan PPLPD kusabab Indonesia pikeun kota anu anyar sarta nampa perhatian khusus di Kemenpora. Sakitu di abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.